Bismillahirrahmanirrahim. Pasaru tuluy lempang itu anu kabeh hatta atau nepi kadatang itu anu kabeh ala kaumin kahiji kaum yazrauna anu pepelakan itu kaum pi yaumin dina sapoe wayasuduna sareng dibuat itu kaum pi yaumin dina sapoe. Kulama hasodu samang-samangsa dibuat itu kaum ada mangka balik deui itu zar'u kama sapertikeun perkara kana anu kabuktosan itu emak. Pakola tuluy ngadauh Kangjeng Nabi ya Jibril hai Jibril ma ari naon perkara eta hada ieu hal. Fakola tuluy ngadauh itu Jibril haulai ari itu kaum eta al mujahiduna jalma anu jihad kabeh fisabilillahi ta'ala dina jalan Gusti Allah ta'ala tudhoapu halna ditikalkeun lahum pikeun itu haulai naon al hasanatu amal alusna bisabai miati di'pin kalawan 700 tikelan. Wama sareng ari perkara anfaku anu ngainfakeun itu haulai min syai'in nyatana perkara bahwa mangka eta ari itu Gusti Allah eta yakhlupu ngagantian Allahu kana itu se wa wajada sareng menakan Kangjeng Nabi rihan kana ambe thayyibatan anu seungit itu rih. Faqala tuluy ngadauh Kangjeng Nabi ya Jibril hai Jibril ma ari naon perkara eta hadihi raihatu ieu ambe. Qala ngadauh itu Jibril hadihi ari ieu raihatun eta raihatu Masitoti binti Fir'aun ambe na Siti Masitoh awewe tukang nyisiran ka budakna Fir'aun. Wa auladiha sareng ka pirang-pirang putrana itu Masitoh bae nama mangka dina hiji waktu hiya ari itu Siti Masitoh eta tamsutu nyisiran itu Siti Masitoh binta Fir'auna ka anak awewena Fir'aun id dina nalika itu tamsutu sakoto mangka murag naon almastu sisir. Faqala tuluy nyarita itu Siti Masito bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah ta'is muga rugi saha Fir'aun Fir'aun. Faqala tuluy nyarita saha ibnatu Fir'aun anak awewena Fir'aun au laki nah eta tetep milik anjeun robu goeru abi ari pangeran anu salianti bapa kami. Faqalat tuluy nyarita itu Siti Masitoh naam qolat nyarita itu ibnatu afa ukhbiruna ngabejakeun kami bidalika kana itu robu geru abi ka bapa kami. Qolat nyarita itu Siti Masitoh naam pa ahbarot tuluy ngabejakeun itu ibnatun huka itu Fir'aun fadaa tuluy ngagero manggil itu Fir'aun haka Siti Masitoh. Faqala tuluy nyarios faqala tuluy nyarita itu Fir'aun au laki nah eta tetep milik anjeun robu goerin ari pangeran anu salianti kami. Qolat nyarita itu Siti Masitoh robi ari pangeran kami warobuka sareng pangeran anjeun eta Allahu Gusti Allah. Wa kana sareng kabuktosan eta lil mar'ati milikna istri ibnani ari dua budak wa zauzun sareng saraki. Farsala tuluy ngutus itu Fir'aun ilaihim kaitu nu kabeh paro wada tuluy ngolo itu Fir'aun al mar'ata ka awewe wa zauzaha sareng ka salakina itu mar'ah ayarji'a kana kudu balik deui itu mar'ah sareng zauz andini himatina agamaina itu mar'ah sareng zauz. Fa abaya tuluy mumpang itu mar'ah sareng zauz. Faqala tuluy nyarita itu Fir'aun ini sanyana kami eta qatilu kuma anu ngabunuh kami ka anjeun duaan. Qolat nyarita itu istri itu mar'ah ihsanan kalawan alus mingka anu tetep ti anjeun ilaina balik ka kami. Ing kotal talamun maihan anjeunna ka kami antajala muga ngajadikeun anjeun Fir'aun lana ka kami. Na ka kami pi baitin wahidin dina kuburan anu sahiji fatad fata tuluy ngubur anjeunna ka kami. Fihi dina itu baitin wahidin jami'an halna sakabehna
Qala nyarita itu Fir'aun dalika ari itu antaj'alana fi baitin wahid eta laki tetepikeun anjeun bima sabab perkara laki anu tetepikeun anjeun alaina madarat ka kami minal haqi nyata hak ngaladenan. Fa amaro tuluy marentah itu Fir'aun bi baqaratina kana mawa kidir anu gede kidir minu hasin anu tetep tina tembaga pauhmia tuluy dipanaskeun itu baqarah. Suma amaro tuluy marentah itu Fir'aun biha ka itu Siti Masitoh lital ko kana supaya ngajleng itu Siti Masitoh fiha dina itu baqarah hiya tegesna itu Siti Masitoh wa auladuha sareng pirang-pirang budakna itu Siti Masitoh fa'alku mangka ngajleng itu nu kabeh wahidan kana hiji jalma wahidan ka hiji jalma sareng hiji jalma hatta balagu nepi ka tepi itu nu kabeh asgoro ka budak anu pangleutikna rodia anu masih kene nyusu fihi manu tetep ti itu aulad faqala tuluy nyarita itu asgor ya ummuhu he indung kami koi kudu nibakeun anjeun kudu ngajleng anjeun wala tatako asi sareng ulah mendog mayong anjeun fa innaki mangka sanyana anjeun eta alal haqina tepan kana hak fa'al qoya tuluy luncat itu Siti Masitoh ya tegesna itu Siti Masitoh wa aula duha sareng pirang-pirang putrana itu Siti Masitoh kola ngadauh rawi watakalama kana lapad watakalama sareng nyarios fil mahdi dina ayunan saha arbaatun opat budak wahum sareng ari itu arbaatun eta sigorun pirang-pirang budak anu leutik keneh hada ari anu kahiji eta putrana Siti Masitoh wasyahidu Yusufa sareng kaduana saksina Nabi Yusuf wasahibu Jurej sareng katiluna budak anu diakukeun ku Jurej wa Isa bin Maryam sareng kaopatna Nabi Isa bin Maryam wallahu a'lam bishawab.